Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kungalang kunang iyo pengawasan orang sami-sami muji syukur ka Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kurang sadayana dina kesempatan biasa kempel deui sok sanajan urang teu boga duit amal urang daraek ngaji alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat sareng salam urang sami-sami lanjutkeun ka panutan alam yani kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wargi jamaah pengawasan perintah kondisi kuring dihormat. Ini kesempatan urang ngobrolkeun masalah berjamaah. Cek dunia aslun surutul qudwah. Dina ieu pasal teu nerangkeun syarat-syaratna berjamaah. Jadi kalau kasaha urang berjamaah jeung kumaha urang tingkahna berjamaah wajib urang apalna. Cek di dieu surutul qudwati ari syarat sahna berjamaah ahada asyara tete aya 11. Lamun jelema berjamaah aya eueuh 11 ieu teu sah berjamaah. Mana 11 teh hiji alla ya'lama batlanan sholatu imamihi bihadasin aw ghairi. Pertama jelema ulah nyaho kana batalna sholat si imamna bihadas kusabab hadas. Imam hitut kadenge ku urang teu sah berjamaah niatan muparokoh kadenge kurang tak urang niatan dina hate pisah ti eta imam. Kunaon make kitu? Lamun urang teu niatan tuluy ngilu wae jeung eta maka batal salat urang. Mufaroqah artina pisah di imam cuk urang teh abdi niat pisah di imam. Ngerti urang na hate selamat tinggal jadi imam. Kondisi terjadi urang kerja di imam kari-kari urang teh kitu kabeh setan. Geus ieu singa rumah sakit tong ngadaguan di demo. Cek kawat ilmu urang mah dijieun deh. Siap didinya anu ngaganti. Salah saurang makmum maju ka hareup saeutik ganti posisi imam. Mata disunahkeun budak katuhun imam tamu tilu mah kadugu nu tengah pencaun imam eta mah jelema kudu nu sanggup jadi imam. Disunahkeun ameh naon eta bisi majus bisa ya imam hitut. Jadi ketika urang nyaho yen imam teh batal ku sabab hadas mangka urang niatan keluar di imam aw ghairi atawa lian hadas. Dina lian hadas ieu nalian hadas saurna fala yasihu ittiza'a biman donna batlana sholatuhu kasyafaini iktada bil hanafi. Model jelema ngamakmum kanu beda madhab teu sah itu beda madhab pan malah Imam Syafi'i ngamakmum kanu bermadhab Imam Hanafi teu sah. Kunaon mah gitu sabab perbedaan dina naon hafiat wuduna bermadhab urang di mana jelema nyapa
ngaji kubul atawa dubur kacaba ku jerona dampalengeun atawa ku jerona dari dampalengeun dihukuman eta wudu batal. Madhabmu saja henteu. Madhabmu saja henteu. Tamang ka urang mun kitu teh mah batal. Bisi ari di urang mah di urang. Itu di Indonesia mah jigana buat 80%-an mah bermadhab teh ka madhab Imam Syafi'i. Ngan bisi urang mangih gitu model umroh haji. Urang umroh ka Mekah. Pan di Mekah teh lolobana teh bermadhab teh ka Imam Maliki. Cirina ieu lamun seug nu bermadhab Imam Syafi'i mah sok maca bismillah nalika Fatihah teh laun-laun oge. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Karek itu. Ngan lamun teu kadenge, nah itu bismillah jo sebure alhamdulillah. Ta urang ngamakmum kainya teu sah ngamakmum. Nah, pakai gitu, sabab bermadhab Imam Maliki beda aya syariat anu beda dina wudu. Atawa urang nyangka yen batur teh imam teh wuduna teu sah, urang mau kayaknya teu sah mau. Jadi, naon pakai gitu, sabab urang nyaho batalna. Jelema teh wudu. Itu jelema teh wudu. Ditinggali ku urang pas wudu nana teh teu muah lumut jelema teh atawa teu muah sirah itu cik urang pan wajib lain jadi ke mainna sholat teh ulah urang paneri jadi kayaknya ari pas di dinya manehna urang teh nyaho wuduna teh teu balik dari teh itu dulu sholat urang teh langsung kayaknya itu berjamaah aja kata jelema kurang tersah. Kurang macam gitu, sabab si itu wuduknya gagal. Tadi sih hati-hati. Tapi nawa macam gitu, pembatur bersok dua mana wuduk tersah, sholat lagi tersah. Namun kurang sholat yang tersah, aku gak bawa tersah. So, namun kurang numpak motor jangan diajar, tiguling gitu tuh. Milu waktu unjuk nur terang-terang lain. Tapi nggak itu udah. Lepah kenapa nama mungka nawan ka budak anu tamiz tak pantenan nawan wae berjamaah. Hei gue asal eta tah dina keilmuanana geus mah hican. Tinggali kurang kernawan ke waktu wuduna beres tuh aja budak teh wudu. Tuh jadi tuh salah rumah kalau tuh hai berjamaah. Itu kalau dia ilmuwan yang naon injak percuma. Jadi kali itu etana ada keilmuanana. Jeung di bawah ulah kali ilmu saluhureun urang itu ngas angkat jadi imam. Jadi kurang sebenarnya mah lomba karena itu. Jadi batur mah budak teh gitu-gitu pun ditaik-taik supaya naon latih. Tapi urang mana ngan imam itu susah. Urang mah gitu da dilatih dilatih. Ayo dilatih mah jadi wae. Itu bapak boro-boro ayeuna tiba heula lagi kesanggupan. Jadi pemimpin karana mah. Jadi tinggal itu keilmian lain dina umur dina bab ibadah maka teh urang di mana nalika urang berjamaah kanu naon urang nyaho bahwa eta teh salatna batal rek ku hadas atawa ti awal mulana model tadi mangka itu urang naon tong berjamaah kanu kitu itu kemarin mana yang kenal ngaji berjamaah aja lemah sholat sunat lain
sah wae engke paduri aya bakal bahas ke sami milu itu loh yung aming mah menurut mah cilaka gitu. Macam namun nyaho, rek teu nyaho, sugan badami wae. Mam cenah jang salat, cenah kuring rek salat sunat, cenah. Dulu ke urang teh, nyaho teh salat sunat dulu ke urang. Ngamamu malaya dulu teh jadi mana? Wae. Engke di sini nya kendalina ke dihalu. Walaya takida ujuba qadaiha kadua si imamna ulah nekatkeun jelema bahwa ieu imam teh wujubal qadaiha alaih jelema nu wajib ngabalikan kada sia ulah nyurahkeun teh ngoroan sok belengungna teh itu atuh nyontohan teh cenah teu meunang mamahum ka jelema nu ngodoan salat jadi kitu. Jadi gitu jadi nu teh surahna teh. Kade kodok di dia teh jelema nu wajib ngabalikan deui salat. Lamun ka jelema anu wajib ngabalikan deui salat teu meunang urang ngamakmum. Model mana? Model jelema urang wudu ku cai biasa. Urang teh wudu ku cai biasa. Ari saurang deui wudu na teh ku tayamum. Kunaon mah kayak gitu, tiris lain mah kuat. Tadi mana terjadi gitu, urang ku wudu, ku cai, batur, naon, etana ku tayamum, ku salat tiris je. Ogong meureun jelema tiris mah itu kuat kalau tak cai teh. Keur jelema anu wudu na ku tayamum, ku sabab tiris, hot-hot mah tidak mau cai. Pan di mana cager eta penyakit eta wajib anu itu dari kodoan. Kali-kali urang ngilu berjamaah ka eta teu sah. Lain jelema anu naon urang salat maghrib ngamakmum ka jelema anu kodok maghrib teu sah cenah. Kunaon mah kayak gitu? Sabab wala ya takida wujuban qadawiha cenah dalilna teh. Boga PR si salah we. Itu kurang paham, tapi kurang paham. Tak cek bapak bujur ngajai babela di kai ngaji cenah ke tengah. Jadi nyaho. Amal begitu. Nah, kade bila mana urang naon berjamaah ka jelema nu wajib eta salat dibalikan deui takkan kitu urang berjamaah teu sah. Ari kitu mah mang naon contoh aya mang kodok berjamaah hayu gara berjamaah sah wae meunang teh tu bisa rek padamu di sofa. Model dia jelema ieu loba kodoan subuh berjamaah kasaha ka jelema nu tarawih itu berjamaah jadi wae. Nah kunaon mah kayak gitu sabab sarua dina gerakanana nu teu meunang teh nu teu sarua gerakan jadi hayang wae menang keneh tuh. Orang lain kita bahas sapinan-sapinan kena alasan orang liur si bobo. Itu waktu orang kamu kodo. Maksud kodo di dia itu jelema ngabalikan. Salat aya nu wajib dibalikan. Itu salat aya nu wajib dibalikan deui. Kunaon mah gitu? Sabab kamarieu teh can beres model tadi. Jelema tiris daripada ninggalkeun eta jelema kana salat leuwih hade sok ku tayamum wuduna. Pamoal tiris mun ieu tayamum mah da ku taneuh. Eta jelema teh salat kali-kali urang wudu teh biasa ku cai. Eta jelema berjamaah ka jelema eta anu wajib dibalikan deui. Anu kitu pala tasihu iktidau teu
ngamakmum. Tuh kan tidak deh. Kalau harus berwekan nanti enggak. Kalau berjamaah, kalau beberapa liurun kan liurun kadang itu masalah temenang kawedat sholat buku dibalikan dari disebut iada. Jadi di urang mah iada teh jarang kalaku kalau mendikidul mah ngali dikidul mah geus sholat jumaah sok sarolat lohor itu teh iada. Ngabalikan deui itu bisi itu terserah sholatnya. Kata cina orang yang sok berjamaah berhenti menang berjamaah kan sarua kata orang yang balikan deui itu. So aja ada di kidul mah di kidulan. Urang mah gitu sebab mamang bisi ieu naon jelema teh kurang ti 40. Bisi kurang ti 40 mata sok dibadalikan deui. Kalau yakin mah saya 40 lah. Kudu. Ngan 40 teh pan kumaha. Saya kan kidul teh. Teh sok dibadalikan deui teh. Da teh sabenerna mah lamun dek ngitung heuh emang dihitung teh aya 2 aya 40 teh budak berenjir dihitung. Oh iya anu ieu di kidul mah sabab sok aya di daerah nu resep mecah-mecah jumaah. Supaya tuh beda ngaran lemur pecah, tuh beda ngaran lemur pecah. Nah gitu gara-gara nanti jadi kau itu iya lo bantu temen ini minimal karena syarat mantap ngangkat awe ngayakeun deui iazah balikan deui eta salat. Tuh loba iyadah teh di dalam iyadah teh tah berjamaah urang kan kitu adu wajib kudu ngabalikan deui eta salat. Mangkat tesah kurang di mana-mana. Ngerti nggih? Nah, ada sok di situ ngerti. Wa ala yakuna jeung ulah kabuktian deui. Naon ngamakmum teh. Wa ala yakuna jeung teu meunang kabuktian naon naon iman teh makmuman seorang makmum ulah desa imam teh makmum kade kumaha maksudna madama lamun seanger kene eta jelema teh jadi makmum. Tapi lamun geus lain jadi makmum geus jadi munfarid ya syuhu iktidahu sah berjamaah kayak jelema model kieu babah teh jadi imam helmi gitu jowe umpamana uben babah teh geus 2 rakaat uben datang kayaknya sholat isya itu pas uben babah geus 2 rakaat berarti nyasa 2 rakaat teh jowe uben gini uben kayaknya itu noel we ka babah pan legeng meureun ngamalkeun sunah minangkana makan belegug teh tolol guru ge ditoel tuh gitu. Ya padahal teh kudu rek teh ditoel rek teh geus bodoh teuing. Naon kayak gitu sabab imam mah teu niatan jadi imam ge sah-sah wae. Itu imam mah haji umpamana urang teh ngamamun ka jelema si eta jelema teh teu niatan jadi imam urang mah ngamamun sah-sah wae ngan si eta nu jadi imamna munfaridan salatna teh sorangan teu boga gaya 25 27 teh tuh. Jadi masalah berjamaah mereka ditoelek untuk semua teuing Pak lucu ya aing batok sih mah kada tahu bete pantainya mereka mau pan kita meureun bila mana naon babah geus sampurna teh 4 rakaat ubed mah nangtung deui kari-kari joal we jelema saurang gini nyaho babah mereka assalamualaikum sama posisi iukna beda ya ditololkeun ari ubed mah da nyaho ubed mah pasti nangtung deui
Itu sabab uben mah boga kan sesa 2 rakaat. Teu delu ke si eta jelema teh ngamakmum teh ka uben. Uben teh can pisah jeung babah. Tah eta nu kitu disebutna imam teh makmum, teu meunang berjamaah nu kitu. Gitu. Teu meunang berjamaah nu kitu teh. Namun make gitu, sama status uben masih keneh anak buah babah. Kumaha lamun geus pisah mah ya sieu tidak sah berjamaahna. Kita bapak teh assalamualaikum uben selamat tinggal cek bapak teh ka uben geus pisah ta uben jeung bapak kakarek lamun urang makmum kayaknya sah kunaon mah gitu sabab itu kedudukan uben asalna makmum teh jadi munfarid gitu. Jadi sorangan deui uben teh diangkat ke urang jadi imam menjawab jadi imam atuh sah-sah wae dan geus lain jadi makmum tak ulah sampai tak nerangkeun teh teu meunang cenah ngamakmum ka makmum tadi terangkeun teh lieureun kumaha cenah makmum ka makmum ieu teh ninggalna teh aya jelema nu nangtung deui teh salat teu diangkat jadi imam manehna teh jenting salat sorangan teu kade menang tadi teu meunang mah kitu jadi posisi manehna jadi makmum keneh urang geus ngamakmum ka eta makmum maka teu sah ngamakmumna teu sah teu meunang 25 27 teh itu pada 25 27 lieu 25 mah keur ka kumaha pan bos itu diomongkeun 25 mah keur kana salat mah berjamaah jelema dina bangsa nu hopi imamna lain nu jaher model hor asar panjembling lin itu kaganjaranna 25 cek sapali ulama lamun seganjaran lamun hayang 27 manu jaher maghrib isya subuh teh 27 kudu make beda sabab hiji urang ganjaran ngadenge tina bacaan surat imam bacaan Quran kadenge padurang teu kadua katamah ngaminan amina imam 25 tambah 2 saudara 7 aing cenah hayang anggar 27 kumaha nyari kudu ngaji bisa kudu ngaji mah bisa naon urang we maca Quran maca surat teu hayang anggar aing geus sanajan ti beurang hayang 27 keneh ganjaran urang we maca surat katamahan teu beres Fatihah dan imam nalaun teh ngadenge baca surat kakare beurang 27 keur ngaji mah kapani jadi minum ngaji mah ibadah teh teu sempurna ibadah teh teu sulit ibadah teh teu seuseuh minum ngaji mah sok beda jeung teu ngaji mah tinggal sholat sunat mending kena diuk sih kan betul sholat sunat memang ini bro ke diuk tinggal kudu ngaji mah gue siapa tuh jawabanana pada hari dina etama tinggal hari dina isa mah nu jahar teh urang teh pan sunat lain ngadengekeun bacaan imam teu dengekeun bacaan mata kedengaran macana ge kieu di mana imam urang geus doa iftitah imam maca Fatihah urang ngadengekeun di mana imam geuning maca surat urang teh maca Fatihah gitu geuning dina salat jempling daek ngadengekeun naon lohor asar mah ngadengekeun naon saeuti mah berarti urang baca Fatihah geus Fatihah imam cenderung keneh baca surat lamun urang hayang
nu teu ngaji mah lieur. Itu tas salat lagi jeung berjamaah mah kajenting sorangan. Tinggal panjang jelema eta mah aya 27 jeung teuing jelema pas manehna Allahu Akbar itu na uluk salam anggar boga gayaran. Tapi tinggal terang ngaji dieulik teh gur tahiyat kajenting sorangan bisa jeung mungan 27 teh. Padahal sok sanajan urang teu ngilu diuk jeung imam karena jeung nu diangkat ku urang jadi imam kasebutkeun geus takbir itu can uluk salam meunang wae tah ganjaran atau fadilah berjamaah. Hitungan leutik lo sareng sarua dulu itu rasa sarua. Itu leutik tingali ku urang eta naon awi ge aya 27 dapur. Itu aya 27 lenyur, aya 27 tuk-tuk, aya 27 buku lain. Beda sarua 27 nama. Ieu kitu. Pagi rakaat awal mah takbir ini naon takbir ihram jeung imam. Nya 27 dapur. Itu ari tengah-tengah mah disebut masbok teh atuh aya 27 dapur. Leunyeur eta mah. Ari kitu mah datangna batur rek salam karek manehna datang meunang takbiratul ihram mah. Niat ngamamun kainya ngan pas urang Allahu Akbar imam assalamualaikum atuh 27 eta oge ngan kacek ruas meureunnya ruas eta kitu meunang geus 27 kan gade tadi na berjamaah asal teh duanya kadua teh eta teu meunang berjamaah ka jelema anu eta salat teh jelema kudu diulang deui urang teu meunang. Jadi lain kanu ngodoan tadi lain kanu ngodoan salat tapi kudu ka jelema nu ngabalikan deui kana eta salat model jelema urang mah salatna wudu teh ku cai batur mah ku tayamum ku sengan tayamumna lain ku sabab ieu mah ku sabab tiris jelema teh tiris sabab cai teh daripada teu salat pan kitu teh leuwih hade ku tayamum ngan eta salat anger kudu dikodoan. Itu disebut ibadah ngabalikan deui tah ka jelema kitu teu sah urang berjamaah. Nah loba ngajian bab ibadah wa alayakuna ma'muman. Oh iya atuh jeung teu meunang berjamaah kanu eta jelema teh sebagai makmum ngan lamun geus pisah di makmum di imamna nama sah wae eta diangkat jadi makmum. Sabab sok aya keneh kieu ya kaluang didik jadi bangunan teh ting ngaminggu mah teu osok itu kan teu jiga getol jiga urang jadi meureun lemah ieu ngadenge lemah itu teu ngadenge gitu sok aya kieu datang teh bareng ketinggalan rokaat teh ku imam asli teh imam Hamli teh ku imam eta teh ketinggalan hareuneung dilatih itu salatna teh itu pas itu assalamualaikum abdi nangtung main nangtung meunang sok mundur itu jadi ngamakmum deui meureun ka dieu tak kitu teh teu meunang kade mun posisi geus kitu masing-masing wae nggak posisi nggak segitu mah masing-masing wae. Namun kayak gitu, sama bulan nggak mampu kasih itu asal teh, mana yang nanya nggak mampu nggak? Si itu mampu jemamu tuh bisa gitu, tuh bisa. Makanya umur segala ruku ngilu, sujud ngilu, ayo kan teh, dari ruku ngilu nuan mana nih, yang rek sujud nuan. Kali-kali mau pusing sempat pura mah yang sujud di sorangan pas bontak tinggal dulu bangunan jadi tapi posisi itu guys tau ngilu DKI-nya masing-masing guys gitu mah tadi mana urang aya di mana antara dua eta aya diangkat jadi imam bisa sabab geus bisa jeung itu wala umiyah jeung teu meunang imam teh jelema umi
umi di dia tenawan jelema anu pasehat maca Fatihah kali-kali ngamakmum jeung jelema nu teu bisa maca Fatihah gitu teh. Itu lain kiai ka santri mulai kayak si bawa ka santri cenah wajib macam lain mau berjamaah wajib enggak mau menjelang gitu. Itu maksud umian dia begitu. Jadi urang non urang pasehat maca Fatihah teh batur batur imam teu bisaeun kana Fatihah itu maksudna teh lain kiai ka santri gitu ngan lamun kautamaan berbeda masalah utama mah anu itu jobina bukia mah bunga itu diukur itu jadi kakasepan teh diukur itu Helmi goreng itu ubed pan kasep gitu tak lamun ngangkat imam teh ubed diangkat terus kayak gitu kasep Helmi mah teu bentuk pan ditinggali di sekitar nasi dia Madinah bab keutamaan lain deui kade tak urang teh teu sah ketika jelema ngamakmum ka jelema umi di dieu teh nyaeta jelema nu teu mampu maca Fatihah bari aya kesempatan jang diajar itu mampu maca Fatihah teh ngan si eta aya kesempatan yang diajar mungkin sudah mau diajar bodoh orang disebutnya teh bodoh kanyut gitu teh kalau bodoh kanyut gitu urang teh ulah berjamaah pas didekat ku urang baru jelema tara ieu siratal ladzina an'amta alaihim mana nama sitoton nu sirotol teh padahal aya kesempatan yang diajar tak urang berjamaah kan gitu temenan kunaon pake gitu sabab itu gagal dina bacaan Fatihah umi disebutna karewa kali deui lain kiai temenang berjamaah asantrina abong-abong manehna pang pinterna tapi umi di dieu teh jelema nu gagal kirokna babacaanana maca Fatihah teu sampurna ditanya tahiyat teu komo tahiyat mah teu bisaeun ngadawankeun ngadon waktu diukurna teh mujuna cenah ya asalamualaikum can lain ku bacaan anu kitu gagal teh umi disebutna urang berjamaah kanu kitu teu sah teu umi tah rek begitu deh obatnya wah geus pas obatnya kedelah 11 kayak gimana lah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.